Jam 12 peuting kuring aya di pasar Andir di Jongko sayuran. Jongko tempat bapak kuring dagang saladah jeung surawung. Di Jongko aya limaan ka asup kuring. Ari tugas kuring mah nganterkeun sayuran ti imah nepi ka pasar make mobil keribak. Nya ari biasa mah taralila kuring di pasar teh. Harita mah kuring hayang balik nyalse. Jeung pangrasa lamun geus leuwih ti jam 12 mah jalan teh lalowong. Kira-kira jam 1 peuting kuring ngajak salah seorang pagawe milu balik maturan kuring. Baturan kuring baliknya. Aduh, siap bos. Da kuring mah geus kabeneran beres ya gawe teh. Nya hayu atuh, geus meujeuh jam sakieu mah. Kuring jeung si AA balik di pasar dibarengan ku hujan ngaririnci. Kuring nyupiran mobil leuwih ati-ati sanajan peuting bari jeung jalan lalowong oge. Sajeroning perjalanan kuring asa tegarna hate beda ti sasarina. Tara-tara ti sasari asa tegarna hate. Anjir, lain ngalelewe ya. Akang ge sarua. Seratus meter deui ka halte nu aya di Karangsetra, kuring ngerem mobil ngadadak. Awas tang! Hampir kuring nabrak anu meuntas jalan pas pisan di halte nu aya di jalan Karangsetra. Katingali pisan ku kuring jeung si AA. Anu meuntas jalan teh siga aki-aki make baju bodas. Janggotna panjang. Mobil ku kuring dieureunkeun di sisi. Maksud kuring jeung si AA rek kasih aki anu rek katabrak ku mobil teh. Kuring jeung si AA turun tina mobil. Sanggeus aya di luar, kuring jeung si AA papelong-pelong. Ngerasa aneh, sabab aki-aki nu rek katabrak teh bulu punuk jeung puriding. Sanggeus jelas eueuh. Kuring jeung si AA naik deui kana mobil. Ku ayana kajadian kitu, kuring ngajalankeun mobil leuwih tarik da hayang geura nepi ka imah. Di jalan Setiabudi muru jalan geger Kalong Hilir ngaliwat ka Ciwaruga. Anjog ka Lebak Cigugur batas Ciwaruga jeung Sariwangi. Kuring teu jalan ka tanjakan endog istilah cek urang dinya mah. Pangrasa sieun selip mun hampang taya muatan mah. Ya kuring make jalan nu kakenca ngaliwat ka lembur tengah supaya teu nanjak teuing. Pas handapeun tangkal awi, mobil ngadadak pareum. Eureun teu pupuguh.
tedaikeun hirup. Padahal bensin loba keneh. Akina ge normal. Mun seug teu jalan, kudu didorong mah rada lumayan masih jauh tepi ka imah teh. Geus dikitu kieu, mobil teh tedaikeun hirup. Kuring jadi inget kana caritaan Uwadayat. Lamun mobil tepuguh-puguh eureun di tempat nu hara-haraeun, cenah kudu nyindet rokok. Antara percaya jeung henteu, kuring nyundut rokok. Kebeneran si AA boga keneh rokok. Sanggeus disundut eta rokok, terus ku kuring diteundeun eta rokok teh di sisi jalan sisieun mobil. Nyaan, kuring jeung si AA asa aneh. Mobil teh ngadak-ngadak di starter teh hirup deui. Kuring neruskeun deui perjalanan. Mobil maju deui. Perasaan asa beda. Mobil asa jadi berat. Siga aya nu numpakan di tukang. Kuring jeung si AA ngarasa leuwih keung. Barang kuring ningali kana kaca spion nu aya di jero mobil. Jelas katingali dina bak mobil. Di tukang aya naon itu di tukang? Si AA ningali ka tukang kana bak mobil. Barang red ke tukang. Dina bak mobil aya aki-aki beungeutna pikasieun, janggotna panjang make baju bodas. Si AA ngomong bari rada ngadeg-deg. Itu tak aya. Kuring nyupiran mobil beuki gempeur. Cek hate mah hayang ngebut tapi mobil teh malah kenor. Bari nyupiran kuring gegerendengan. Mangga pada ngiring mah ku kuring diantirkeun tapi ulah rek ngaganggu. Ngaliwat ka lembur tengah terus mobil nonggoh muru ka jengjing rigil. Kuring nyupiran mobil asa teu puguh. Pas tepi kapal bah tangkal nangka nu aya di jalan Bukit Sariwangi, mobil eureun. Kuring jeung si AA ngareret ka tukang. Si Aki nu aya dina bak mobil ngagajleng kana handapeun tangkal nangka. Terus ngaleungit teu katingali deui.